Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di pengajaran Basa Sunda dinten ieu, dinten Kemis, Kaping 27 Januari 2022. Berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Sunda hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022. Dinten ieu urang diajar kahiji nyimak wacana sumber kahirupan, nu kadua ngeusian pananya ngeunaan eusi wacana sumber kahirupan. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama ada menyimak wacana sumber kahirupan, yang kedua mengisi pertanyaan mengenai isi wacana sumber kahirupan. Tah, ayeuna Bu Guru bade macakeun teks wacanana. Sekarang Bu Guru akan membacakan teks wacananya. Nu judulna Sumber Kahirupan, yang berjudul Sumber Kahirupan. Kabeh geus pada apal urang hirup di alam. Alam sabudeureun urang teh ngandung rupa-rupa unsur, aya cai, taneuh, jeung panon poe. Cai perlu keur kahirupan. Mun taya cai, urang moal bisa hirup. Cai bisa dimanfaatkeun keur kahirupan. Cai oge bisa jadi mamala. Di antarana lingkungan jadi banjir. Cai aya dina jero taneuh. Tina taneuh cai kaluar. Cai ngalir kana solokan. Tina solokan cai kawalungan, tuluy ngocor ka laut. Cai laut kapanasan ku panon poe. Cai laut jadi saab ka langit. Di langit saab jadi mega. Mega akhirna jadi hujan. Hujan turun ka bumi. Hujan nyeboran tutuwuhan. Tutuwuhan jaradi subur. Taneuh mangrupakeun sumber kahirupan. Di jerona ngandung rupa-rupa unsur. Aya minyak bumi, batu bara, emas, besi, aspal, gas, jeung unsur harasejena. Upama teu bisa ngagunakeunana, tinang tu moal aya mangpaatna. Sabab unsur tina taneuh mah bakal keuna ku ruksak jeung ledis. Alam kudu dijaga jeung dipupusti. Sabab bisa jadi kaya atawa mamala. Nah, itu tadi teksnya ya. Inti dari cerita tadi itu ya, wacananya menceritakan tentang kita ini hidup di alam ya. Alam di sekeliling kita ini mengandung banyak unsur. Ada air, tanah, dan matahari. Air itu penting untuk kehidupan. Kalau tidak ada air, kita tidak bisa hidup ya. Kita memanfaatkan air untuk mandi, untuk minum, dan lain sebagainya. Tapi air juga bisa jadi bencana. Di antaranya menjadi banjir ya, karena air. Air ada di dalam tanah. Nah, dari tanah itu keluar air. Air mengalir ke parit. Dari parit mengalir ke sungai. Lalu dia akan menuju ke laut. Nah, air laut ketika terkena panas oleh matahari akan menguap ke udara. Di udara, air menguap menjadi awan. Nah, yang nantinya akan menjadi titik-titik hujan. Air hujan turun ke bumi. Nah, hujan menyirami tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Tanah merupakan sumber kehidupan juga ya. Di dalamnya mengandung macam-macam unsur. Ada minyak bumi, batu bara, emas, besi, aspal, gas, dan unsur hara lainnya. Kalau tidak bisa menggunakannya, tentu tidak akan bermanfaat. Sebab unsur dari tanah itu akan rusak dan cepat habis. Alam harus dijaga dan dipelihara ya, sebab
bisa menjadi kekayaan ketika kita jaga dan pelihara, dan ketika kita tidak bisa menjaganya akan menjadi bencana. Hidup bisa ningali teks wacana di halaman 110 jeung 112. Terjemahanna aya di halaman 111 jeung 113. Nah, kalian bisa melihat teks wacananya di buku paket halaman 110 dan 112 ya. Terjemahannya ada di halaman 111 dan 113. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Aya tugas jang hidup ye. Pek kerjakeun pananya ku cara ningali teks wacana tadinya. Ada tugas untuk kalian kerjakan pertanyaannya ya, jawab dengan cara melihat teks wacana tadi ya. Kerjakan dengan teliti. Ada 5 soal, kalian kerjakan dengan benar, dengan teliti ya. Kemudian tulis jawabannya saja di buku tulis. Ya, jangan lupa basmalah hari dan tanggal. Nah, nanti dikumpulkan tugasnya hari Senin ya, tanggal 31 Januari 2022. Jangan lupa. Alhamdulillah, pengajaran bahasa Sunda dinten ieu tos rengse. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Sunda hari ini sudah selesai. Tong hilap tugasna dikerjakeun. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.